Bismillahirrahmanirrahim. Ausulhan bisyartil ardilana. Ausulhan atawa den bongkar apa negara karena arah-arah damai. Kalawan syarat anane bumi lana ku tetep kadua ingsun sadar wa syarti iskanihim lan syarat menengi kufar wa ibqail kanaisi lan dan tetap kena pirang-pirang gereja jaza wa ma tadi futiha balad sulhan jaza menang iku wenang ya ihdah wa utliko lamun den mutlakeun yasul palazahu magaudawi gaul asamal manu iku den cegah Allahumma tawagadwe kufar kurirat maka dan tetap ya kana is walahum alidazulan iku tetap ku ada kufar alidasu utawi nganyarakeun atawa ngabangun fil asahi dalam munggu kaul asah yumnaun lan den cegah ya kufar kabeh wujuban hal wajib wakilalan den ucapakeun banalazuna min rabbi binain saking ngaluhurkeun adegan ala binain jarit ingat adegan kang nyanding muslimin tur kang muslim wal asahu muslimin tur kang muslim geus datang ka waktu nama desahat tegering masyaallah urusan maut nama tuh kabeh ge yakin bakal ngan neuleut tingkah kos teu yakin berani keneh ngeridi berani keneh nyokot duit kolot ge berani wa-an keneh eta kan ngaranna kos teu yakin bakal modar ya eta do hese ge menusuk hati urang maca Quran babari dibagus-bagus jeung direka-reka tapi ka geus datang ka mana ngalaksanakeun Al-Qur'an eta nu hese kuari urang nyaritakeun negara ngaler ngidul ngetan ngulon berdasarkan Pancasila demokrasi geus datang ka mana urang ngeusian kemerdekaan wasiat ti para sesepuh urang melenceng urang nyaritakeun kemajuan tur ketentraman
urang mahiji bidang teh sakadar agama anu ku urang diluhurkeun di bumi pertiwi jang bawaeun paeh tuh ya sakitu tadi di pikiran teh urang khususna lingkungan kemudian turunan-turunan urang terus kompetisi jeung agama-agama nu lain nu aya di negara urang majuan mana urang nu mayoritas jeung Kristen nu minoritas percaturan kompetisi agama majuan mana urang mayoritas jeung kafir non muslim teh kafir teh non muslim teh penghuni neraka teh lamun henteu meunang hidayah di luis teu meunang nyebut kafir bae asal teh iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kafir Quran tah nu ngajelaskeun dipoles-poles ulah kafir besi kasinggung kafir bae non muslim teh kafir teh masalah kita sopan doang orang gak kafir kita sopan aduh ya iya orang hirup teh sapopoe orang sering nyalatin tahlilan tapi tidak ngerengen hati tidak ngerengen jadi dipasirikeun berkat tasih pada tiluna alhamdulillah cenah menang berkat goblok teh jelema nya dipasirikeun teh berkat ya Allah dina kamaotan bae nu dipasirikeun berkat teh inget lalakon bakal paehna urang komo lain acara kamaotan acara partai acara politik teu jauh ti urusanana berkat jeung berkat geus lamun nu dipasieunikeun berkat tunggu kehancuranana sebab urang henteu sadar berpolitik jeung bernegara berbangsa disadar-sadar hese bae sebab janana teu nyambung jeung urang nu deuk jadi caleg jeung urang nu deuk dicalegan calegan wae ngomong kumaha sih teh urang nu deuk dipimpin jeung nu mimpi teh nyarambung untuk membangkitkan semangat berbangsa jeung negara teh kan kudu nyarambung iyalah beureunanan urang wari keur aya dina lemah kesadaran asli dawah ialah aturan Allah jang bangsa Indonesia tahun 2019 seperti koski aslina tayangan buku di Lauhil Mahfuz koski mun hayang nyaho di Lauhil Mahfuz tertulis bukuna di ditu urang nu ngarasakeun urang diuk di ditu aya tulisanana ye oh ieu tulisan di Lauhil Mahfuzna urang diuk nu di majlis nu di luar tukang kopi wudu geus araya geus araya tah tulisanana nu keur bener-bener ngaji ngahareupan kitab aya nu bareng jeung aya kopian aya tulisanana aduh jelip aya nu nyumput ngajina ge deui beh ngeunaheun ngarokok aya macem-macem oke tekad jeung pagawean urang bakal terbukti di akhirat sakitu eta mah tah ieu urang ngaji di dieu ngadarariuk geus tulisanana
diganjar teh cenah kieu beja tanyakeun ka Allah teh urusan nu rek ngaganjarna Allah kunaon nanya ka aing Allah teu bisa cenah hese di SMS lah Allah hese teh nyambung jabungan urang boga kadar ganjaran melalui janji-janji Gusti Allah tur aya rarasaan ka urang perasaan teh tentrem tenang kos urang butuh duit aya tenang tak urang butuh duit 10 juta nu dibutuhkeun ku urang aya tenang di bidang eta urang hayang didukung caleg misalna lembur eta teh supaya ka urang we ngadukung jol ieu ngadukung tenang perasa urang hayang kawin aya awena tenang adem da eta kahayang jeung kahayang urang hayang deket jeung Allah dibere ku Allah rasa deket tenang bakal tenang karasa engke ilmu rasa tah setelah diolah rasa urang makan sapopoe lain olah rasa olahraga urang mah olahraga ieu mah olah rasa jadi rasa tadi olah sehingga nu tadina teu bogoheun supaya jadi bogoheun eta ngaranna olah rasa goblok teu manu geus kitu ieu olah rasa ka Allah diolah sangkan timbul perasaan deketna Allah nu tadina ngan dibaca wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid ku hari mah karasa barengna jeung Allah nu tadina wa huwa ma'akum aina ma kuntum teh bareng Allah jeung urang teh dibaca ku hari mah karasa tah ibadah teh ya urang supaya datang ka karasa urang hudang ti peuting dah urang ngalawudu karasa ku urang tunduh eta karasa eta ngaji rasa ngaran teu tamat 2 rakaat ge diu bari tahiyat teh jauh-jauh subuh bae eta ngaranna ngaji rasa eta kos kita tah ya rasa masyaallah karim hanya jelema-jelema pilihan Allah lah nu ku Allah diberi rasa teu selempang Allah mere ka hambana nu dikersakeun ku Gusti dipilih ku Gusti teh dibere tah rasa geus atuh kulantaran nu merena Allah atuh do badeus ka Gusti Allah lewat dideketan urang jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng lah nu nyekel kuncina geus urang badeus ka Kangjeng dideketan melalui maca sholawat loba-loba sapoena maca sholawat teh 4444 waswal kaburuna naon tasbih ge bisa pergat eta teu kuat sapoe was saminggu 4444 kaburuan kene nonton TV batan maca sholawat sapoe na sabaraha ayat kurang dibaca Quran beuh nonton TV mangis apeng-apeng tinggalin tasbih majeng susur rek ngaji sugan balik deui ka imah henteu tapi tinggalin HP Masya Allah didinyalah roh-rohna manusia ketebak
ku urang sebab katingali kanineng jeung kadedeh ka mana nineungna didinya makom urang ya Allah ya Rabb urang kuari ngaji ngabahas tentang jizat masih kene seputar eta teu berlaku di negeri Indonesia. Hubungan bangsa nu beragama Islam di sebuah negara jeung kafir nu ilu di eta negara domisili. Berarti aya ketentuan mufakat nu geus dijieun aturan-aturan di eta negara simpulna kafir cicing di negara Islam kudu mayar upeti per tahun di samping eta aya aturan-aturan tentang pembangunan sarana ibadah oge ketentuan pengrusakan di negara eta. Jadi nu kudu utar atur teh Islam nyana sakadar nuturkeun ka aturan Islam. Gitulah sebuah negara syariat. Di urang lain, di urang mah negara demokrasi. Ku urang lamun dihitungan sadunya negara mana kuari nu bener-bener nyekel kada syariat. Sebab dalam kompetisi eleh setelah Utsmani otonom Turki hancur, zaman Wali Sanga dunia dikuasai ku Islam, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan. Berkat nyulusup para pejuang dai di unggal negara asup ke Indonesia, Samarkand berarti Uzbekistan, India, Gujarat, India berarti jelas diakui tamaku urang masuklah ke Indonesia di bawah dua negara eta Uzbekistan dengan Samarkand, dua adalah Gujarat, India berkembang bebarengan terus. Alhamdulillah waktu eta unggul sadunya cuman saabad kurang keur dipanjangkeun saabad 100 tahun. Di harita ka dieu terus perkompetisian teh si jalun kalah menang tapi loba kalah sampai ayeuna urang teh ayeuna teh keur meujeuhna dipojokeun antara timur jeung barat. Puhuna peperangan teh timur jeung barat sakitu we urang bahasa pira anak bawang urang anak bawang urang Malaysia, Thailand, urang teh Birma, Korea, Indonesia anak bawang. Percaturan, perkompetisian, perang, politik, ekonomi, budaya, barat jeung timur eta sakitu. Terus timur teh pojokeun naik. Jadi urang cikeneh ketika urang ningali Ayatullah Khomeini
ditanggabunuh Salman Rushdie eta teh keur percaturan perang dunia kelas antara timur jeung barat terus sampai ayeuna ya tah ieu urang anak bawang Indonesia mah anak bawang ketika urang kuari dibuka sejarah timur jeung barat keur ngacak-ngacak timur ya Baghdad Yaman, Suriah, terus berarti kan keur diacak-acak. Kuncina ketidakbersatuan Islam. Padahal Islam mah kabeh hayang ngahiji. Tapi teu bisa ngahiji dibuat seperti eta ku Yahudi. Dijieun kelompok-kelompok partai-partai, organisasi-organisasi. Tuh, bari we diurang atuh deuk kumaha teu perang saimah. Sia milih sa mariji. Ieu mah nomor 2. Ya, nomor 1. Ya, 2 saimah. Aya nu seuri we. Sia ka seuri we teu milih ka dieu. Can aya nomor duit jaing. Tad percaturan perpolitikan teh kos kitu diurang. Teu daek dihijikeun suara teh aya naon di urang teh bisa kos kitu tah sagede deui bakalan sagede deui ieu caleg naraek legislatif sedengkeun sa Indonesia Kristen atau non muslim aya 570 caleg lamun eta naraek kaluhur sakidi karak sabara kursi di Kabupaten Sabara Korsi di pusat sabara pengaruhna geus karasa sakedeung deui ratusan nu bakal naik ieu perlu dipikir ku urang kemajuan bangsa negara bidang agama geus karasa eleh urang di luhur jilbab bae ge sampai ayeuna LGBT minta dikawin-kawinkeun padahal teu kudu dibahas di parlemen hayang kawin di dieu loba rangda kebo seberama sapi kawin-kawin geus habak kadinya geus teu dibahas pake aturan agama deuk kumaha iya sakedeuk deui baheula mana aya nabeng Kristen Buddha Konghucu saya gua berani mun urang menelusuri keberaniannya berarti kan aya backing di luhur backingna saha orang kuat tuh lamun baheula sakadar milu kuari nyana deuk jadi hulu ayo urang digali segede hari tanu baik kunjungan ke pondok pesantren dicium leungeunna deuk kumaha tuh eta mah can sakumaha eta PSI ya anu awewe teh datang ka Imah Kipudoli dicium Masya Allah tapi jangan menyium ge lain deuleu etana heula geulis teh becek jangan teh acak-acakan ya urusannya acak-acakan ya urus deuk kumaha ayo ya Allah ya tunggu kehancuran sementara anu naraek caleg di urang nu naraekna koedah jeung prinsip-prinsipna bisa henteu dipertanggungjawabkeun jeung bangsa jeung negara tinggal kitu bae geura sekedar pembacaan situasi kemari orang maca jeung membaca tentang pilpres geus selesai ayeuna geus selesai geus teu kudu dimasalahkeun pilpres geus selesai ente deuk milih ka mana selesai nu menangna tetep geus aya selesai lain lalagan selesai geus titik warid
tinggal deg-degan anak maju jeung mundur na negara geus selesai atuh minggu kamari kula nyaritakeun kompromi selesai kuari dimasalahkeun caleg kaharep situasi negara urang mah bidang agama kemana ieu lompatna jeung kumaha ayo sia tuntutan urang selaku tokoh selaku tuan rumah batur baheula kafir milu ku hari deuk hayang jadi hulu ieu jadi bahaya mau tidak mau pikiraneun urang selangkah deui bakal berubah total lain letik-letik perubahan lamun eta geus narae sedengkeun nyana anu utar atur hanya 5 sosok manusia di Indonesia nu ngatur Indonesia ngan 5 jelema Masya Allah kan berubah Kiai Ambalaya politisi Islam lupa ilmuwan ngelidak tapi seakan-akan tidak berarti aya dekarwa tokoh-tokoh politik nu aya di partai Islam dikusruk-kusrukeun babaturan Ki Fudoli ku ari geus ditangkal hiji tilu saperot tangkepeun teh tilu ngan hiji we sebab naon dua mun ditangkep ngepek ka negara nu dua teh ngepek ke ieu ieu nu leuwih leutik efekna ieu we tangkep sebenarnya nu leuwih jahat mah dua ngan pertimbangan-pertimbanganna bahaya nah ieu mah lirik nyaritakeunana kahareupna nasib pondok pesantren anak urang kuari suarani Syiah Wahabi Kristen taruhlah eta orang dianggap itu berarti di urang mah tapi non muslim geus naon kitu ngaranna ngepek setelah perekonomian dikuasai orang teu berdaya politik dikuasai nah tinggal kaharep sok palikiran ku kabehan apa urang nyeun partai deui ya atuh atawa urang partai nu aya bae talalianan ku urang seperti eta maju mundurna negara di luhur diolah di parlemen urang mah kuari ngan sakadar ngomong akur jeung negara ya tidak akur perhatikeun teu akur parah tangkap sakitu tapi di luhur makan terus berjalan seperti eta neanganlah tokoh-tokoh per kabupaten per provinsi untuk memajukan bangsa jeung negara teu panggih kuari teh teu panggih per kabupaten per provinsi teu panggih jadi itu berarti kuari teh naon sih nu keur diudag-udag ku jelema datang ka bakal acak-acakan setelah dikurang dibuka dipikir kembali ke diri orang masing-masing saling curiga orang teh kos kieu tah sakedeuk deui naraek di luhur kafir carici ku sakieu ge pengaruhna geus pohara ka ditu di belakang nyana saha jeung saha tapi perangan pandeukeut perang sedangkan kan perang ayeuna mah lain make penca atuh perang geus teu make penca kuari make remote ya geus dikiekeun beta bom teh arahkeun
Haji Pendi pencet cek inna lillahi wa inna ilaihi rajiun rugi cek ulah teh kunaon dibom teu kudu dibom paeh ge ga bal teu kudu ayo coba gue ya Allah ya Rabb seputar nu bakal dihareupan ku urang sababaraha poe deui namun urang maca sejarah seseorang di Yordan seorang di Mesir anak muda karak umur 25 tahun sangat muda asup jana ke Israel ke Palestina berjuang seserian ya nama berjuang teh sebab naon mati saya syahid anak muda dua pemuda Masya Allah tepelu pula nyebutkeun nu katilu orang Indonesia umurnya masih di bawah deh masih 23 wah lain lalagaan tekad nage aing katembak pae syahid cekna perjuangan aing yang memperjuangkan agama milu perang setelah milu perang tertangkap henteu katembak tangkap penjara 1 hari 2 hari 3 hari nu mere dahar nu mere nginum jadi kipaehan geus tinggal ngap-ngapan bae tapi tetap seri dihijikeun ka beneran deui dihijikeun penjarana tak orang Yordan orang Mesir orang Indonesia tilu poe teh dibere dahar teh dibere nginum tapi tetap masih tegar kaopat poe aya orang Israel kadinya tunggak tengok Yahudi neuleuh beureun karunya sarua manusiawi nya lagi eta teh masyarakat ada dibere roti nu tiluan teh terima roti balangkeun geus 3 poe teu dahar dibere roti dibalangkeun orang Indonesia nanya kunaon eta dibalangkeun sudi najis aing nyambung umur dibere ku Yahudi teu hayang aing kajenting paeh di jero penjara daripada aing ngadahar roti beunang ti Yahudi eta tekad pohara ulama kelain nyaritakeun naon tekad eta budak masyaallah ngarorakeun atuh matak naon atuh kiai di Indonesia kudu boga tekad ulah haju sia mah haju nyeuleuk ka dieu heran aing mah masyaallah sampai kula lamun maca sejarah eta ngan hese teh sejarah eta mah hese sebab teh dipublikeun hanya khusus mun urang maca sejarah eta kadang terenyuh hate sedih bunga neuleut tekad teu hayang dibere ku Yahudi musuh aing teh 4 poe teu dahar kalima poe datang urang Arab sosok Arab sarua deui nompo kadinya eta lah mere cai itu mere cai terima simreuhkeun ka beungeut Masya Allah eta geus 5 poe teu dahar teu nginum cerik urang Arab begitu cerik maksudna kok dibere cai endahan jadi cek manehanana Arab tinggal Arab lamun non muslim sama kafir tetep bukan karak nyana ningalikeun identitas bahwa nyana muslim ge ngabangun bangsa ngabangun agama apa sekedar KTP eta jelema nu tilu pohara tekad ieu mah keur jadi tekad geus di ujung tarepae masih kene embungeun akhirnya cerik teh urang Arab cenah teh cerik terenyuh urang Arabna umuran bangsa sekitar 50 leuwih 50 tahun nyana eta kapanggil sia budak ngorabe sakitu hebatna tekad aing geus kolot ku aing kos kieu keneh akhirnya karak dirinya ngahiji bareng urang
naon ngaranna berjuang tetep bae tenang kalem ku bahasa kitu teh encan kapanggih sebab dan can pernah kadeuleu ku aing sia manggol senjata demi luhur agama karak ngomong doang main teu atupan kuari kiai di urang teh maksudna siapa heran aing mah biasa bae sih tok tekad ieu kudu maca eta budak tiluan pohar eta tekad masya Allah kari luar biasa embung eta melalui Arab nu kolot eta dibuka dengan caranya maksudnya cara teh dipekerjakeun tilu teh dipekerjakeun di Yahudi dikerjakeun di Yahudi mawaan makanan untuk Yahudi nyana nama teu dibere mawaan makanan roti segala rupa jang Yahudi nyana teu dibere jeung tapi orang Arab maksudnya mah kena kabur yang ngaburkeun jelema nu tilu ku caranyana akhirnya gawe setik kabur teh kita balik ke negarana masing-masing lain neangan senjata deui teu mikira dahar teu mikira minum neangan senjata deui gabung deui perang deui ya Allah ya Rabbi kula menyaritakeun tekad eta Gusti Allah paeh teh geus dianggap biasa penting syahid teh lamun di urang ulah wakanana kiaina we boga tekad maksudna eta menang teu kabere jeung harepanana eta di kumaha majuna akibatna ieu tah kuari di urang kula lamun merenung kadang-kadang teu bisa pakai lalagaan kos kieu agama pakai lalagaan kos kieu masya Allah pakai lalagaan hurai-hurai seperti kieu hancur engke bakal ketinggali ku urang lamun urang kurang waspada jeung hati-hati masya Allah hanya ngadoa orang teh sekedar ngadoa atuh doa orang terus bae ngadoa tapi kan ieu mun cara radio mah nu disetelna teh batuna teh ngalehleh doa mah pan nyetelkeun atuh lamun batuna bagus frekuensi bagus radiona sehat komponennya bagus batuna bagus setelkeun ku urang ieu mah batuna teh ya pilip nama ngan geus teu bisa dipoe caian teh caian teu bisa dipoe aduh kok wajib pedi mah teh mah ABC nya mah lain pilip ya mah ABC sapoe 2 poe geus caian tah mah malah mepeh diasupkeun ka radio geus caian ini dia Allah ya Rabb tekad ternyata tekad urang teh kuari teh tekad nu kurang Masya Allah okos cerita torikoh baheula Gus Dur dongeng torikoh Habib Lutfi dari tekad torikoh teh semangat atunya nama bidangna jeung ketuana tetapi kuari saha jelema nu norikoh tah eta pertanyaanna saha anu norikoh hese sakadar zikir atuh teh zikir teh kudu norekat tahlilan mah geus saha nu paeh tahlil urang seputar eta beta hese Masya Allah sebuah renungan jang di mana atuh tekad urang teh ngaluhurkeun agama melalui pondok pesantren, melalui mimbar, melalui organisasi,
melalui partai Majakos Karitu geus datang ka mana urang baheula urang tekad urang ngaluhurkeun agama melalui eta geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung nu tadi embung ngadahar duit ti Yahudi embung ngada roti ti Yahudi teu hayang kudu diparaban ku musuh kajen paeh tekad tak ulama Masya Allah per hari ieu nu tiluan masih hirup kene hebat eta jelema Masya Allah dirantai ku Yahudi dirantai piceun maksudnya geus teh bang diantepkeun masih hirup keneh bae masih hirup keneh tah jadi berarti di Palestina teh aya pejuang-pejuang nu relawan bener-bener nilai kalimatillah mujahid fisabilillah loba militer geus puguh Taliban loba Indonesia ge aya nah ieu mah urang nyaritakeun tentang cicingna orang kafir di negara syariat negara Islam nu kamari mafutiha nuwatan la yuhsunaha fi wa la yuqruna ala kanis sebuah daerah anu dibongkar menjadi kampung dibangun contoh Mesir Asbihan berbagai negara-negara Arab ta eta dicicingan ku kafir dengan permusyawaratan permupakatan mufakat dengan aturan-aturan nu geus ditentukeun tetep nyana didinya teu meunang ngabangun sebuah gereja teu meunang la yuhditsunha fi kanat fihi fil asah guari sebuah daerah dibangun dengan perdamaian dibongkar dengan damai percaturan Baitul Muqaddas lain di zaman urang terus memeh ieu teh geus diperebutkeun terus dahsyat nama dahsyat iyalah setelah Kangjeng Nabi tabligh merebut kembali Baitul Muqaddas beunang di zaman Sidina Umar teh beunang dibangun teh ku Sidina Umar teh di zaman eta terus kabelah dieuna eleh deui ku Yahudi berjuang deh eta pan Imam Ghazali teh Imam Ghazali memperjuangkan Baitul Muqaddas beunang deui terus cokot deui ku Yahudi jadi lamun sejarah eta Baitul Maqdis terus bae datang ka ayeuna geus dikuasai ku Yahudi tapi percaturanna terus bae teu eureun guari teu eureun terus Masya Allah tah datang ka kiamat mah nu mantak ngepek perang datang ka wanita ditembakan budak ditembakan maksudna naon supaya ulah tumbuh pesat jadi tembakan teh awewe sebab nyana nu ngareuneuh-reuneuhkeun nah budak tembakan lalaki awewe tembak budak letik tembak Masya Allah seri Yahudi seri wanita sudah sedikit anak kecil sedikit tembakan punyana kunaon atuh kuari ngalahirkeun sakali ngalahirkeun 4 5 geus lain 2 deui kembar teh 4 5 7 aja si awewe ge seuri bae digalahirkeun 7 teh eleh embe gembel mah si mana nanyakeun ngeri ka aing tolol dong budak teu boga deg-degan tak kolot boloon nanyakeun ngeri maka di itu tuh kunaon ka aing dasar otakna payah tah singkirkeun abek nah iya kan Masya Allah aju lain hiji di rumah sakit sekali ngalahirkeun 3 4 5 maha kawasa Allah
Maha Kuasa Allah tumbuh pesat bagus sehat nih. Ya Allah ya Rabb. Yahudi geus kesulitan Yahudi. Atuh pan nembak teh pan make biaya. Memang pepeletokan. Itu pepeletokan ge pan kuari neangan eta hese neangan naon eta. Darawak tuh sia wae ka darawak nyaho. Dasar orang kampung. Bahasa darawak centes mah nyaho. Bangsa kitu mah bangsa bom mononot. Molotok. Naon deui sih ayo. Namanya nya namanya. Nah, kuari loba deui kan ieu ngarebu deui ayeuna teh. Kan lamun ditembak ade teh kan biayana emang teu miliaran. Triliunan. Eta Maha Kuasa Allah. Ya Allah, haji budak di Palestina deui resep jasa dididik perang teh resep. Didik nembak perang. Indungna ge indungna. Di urang makan di urang ye. Ulah ka mana sia? Sia nah ditu Bang. Silakan sia ka ditu. Cobaan. Indungna ge haju talalar Quran. Meringkak bulu urang lamun dongeng kos kitu. Talar Quran dididik ku indungna. Sok ngiti alif-alifan ngejah. Indungna meureun deui talarnya. Atuh ngadidik teh di umagal imah geus lain tipna. Kan geus teu kondusif. Lain di sebuah lembaga di pendidikan, lain di imam masing-masing tapi talar Quran. Dia kumaha atuh coba hese Yahudi ge ngalawan Palestina. Sariri bae tenang bae deh. Aya turun salakina ditembak perang. Bawa seserian pamajikan. Seserian ku bunga syahid. Geus bisa kos kitu tetekan. Ya Allah ya Rabb, teh tekad. Ya tapi tahanan tah 3 poe teh dahar dibere roti ku Yahudi cadu aing kudu ngadahar roti ti sia Yahudi sia musuh aing teu hayang aing mah kuari mah urang menta kaya ya Allah jangan bangun pondok jangan bangun majlis masjid menta kaya Yahudi naudzubillah min dzalik summa naudzubillah kos susah jasa teh urang Islam nah di mana luhurna jeung maju tekad eueuh negara asli model Baitul Muqaddas perdamaian menang cicing kafir di dinya berarti keur dikuasai ku Islam bisyarti kaunil ardi lana tanahna dikuasai ku urang syarti iskanihim biha bikharajin cicingnya di dinya dengan membayar qail kanais jol gereja-gereja nu aya di dinya persilahkan amankeun tetepkeun dibangun mah ulah ngan dilestarikan ngabangun deui nu anyar ulah tapi nu aya antep nah eta dengan syarat seperti eta nah eta mah teu naon teh kos kitu mah jaza lamun kabeneran sebuah negara kemudian negara teh negara Islam terus aya perdamaian tanah urang sebagai ibu pertiwi misal kafir cicing didinya dengan aturan-aturan mengikuti aturan syariat didinya ya gereja-gereja jeung kelenteng-kelenteng anu parantinya anak silakan masalah teh mah tuh jeung diperbaiki jaza meunang diperbaiki ge masalah ngan ngabangun wa anyar mah ulah tapi wa in utlika fal asalun lamun diitlakeun bah teu beunang lamun secara mutlak ai tadi makan aya persyaratan syarat tanah dikuasai kurang memang negara urang 2 cicing dinya dengan membayar 3 menetapkan sarana bangunan ibadah gereja kelenteng dan lain sebagainya ieu mah mutlak perdamaian tanpa aya syarat fal asahu al man'u menurut kaul asah teu meunang dilestarikeun bahkan fayuhdam ma fi amil kanais rubuh-rubuh ke lamun perjanjianana damai teh secara mutlak tanpa syarat ieu mah keur carita di negara ieu mah nu bareng dibaca teh ieu teh aturan-aturan negara aturan negara macakeun aturan di sebuah negara andai negara syariat
kafir datang domisili di orang seperti itu. Ya, masya Allah, orang bari mah di negara orang di kos karati, nyana nu ongkang-ongkang, mayoritas orang Islam, tapi orang, kudu dibejakeun orang goreng geus peraha, seueuh, kukula lamun dicaritakeun hiji-hijina dari partai-partai anu kuari aya, orang sebenarnya sedih, mantap, kadang-kadang kunaon-kunaonan gitu kan, kunaon-kunaonan kadang-kadang asli nak kuari asli nak dekamarana partai PDI daun sabaraha orang kafir naik ti PDI sabaraha mesti dibaca ketika petilu sabaraha kursi seluruh jeung arah nu jelasna ka mana PKB gitu kene baca ku urang kursi itu sabaraha arahna jeung perjuangan anak naon jelas tambah kuari Perindo PKS anu selalu didiskreditkan perjuangan kumaha kemana arahna baca urang teh urang lamun endek milih kudu dibaca jang sebuah kelanjutan bangsa jeung negara ngadu kekuatan di parlemen kudu dipikirlah kurang masya Allah. Nah lamun engke Perindo naik sementara partai numus jelas bakal memperjuangkan agama walaupun kekertekan partai Bung Roma Irama jenggot telulus aduh tadi kula diondang ka dia ya sakecrek-kecrekeun we malah kumaha coba ye di urang teh kos karar itulah lulus tuh kabeh ieu dianggap kurang persyaratan di mana tuh jauh mage pinter nya ge anak buah nambal aya nya mah teh kudu dibayar ya sabere kecrek mah jadi jadi anggap kurang mewakili mana bisa berarti kan di urang geus parah baca kurang baca kunaon sanajan di imah bae ge maca HP teu boga tapi maca si eta balaya HP tilek mata tolol goblok jang paranti naon tuh si HP bacalah masya Allah awalahu kurhirat atawa ikapir aya perjanjian ieu mah nyana cicing di negara syariat bayar ngan nyana dalam perjanjiana aya kemerdekaan lantaran di sebuah daerah teh eta teh geus dikhususkeun nu kamari teh surahna sehingga mayoritas non muslim kafir tadi dinya eta mah diperkenankeun atuh ditetepkeun di dinya kemudian untuk membangun segala rupa sarana agama gereja-gereja karena ibadah mangga mayoritas mentak di urang teh kan aya aturan kos kitu teh asal aya tanda tangan warga dikeun gereja di Pasar Kemis asal aya tanda tangan warga sebab naon sebab nyana minoritas haya hiji dua eueun nu ibadahna ieu tengah-tengah masyarakat muslim lamun aya tanda tangan bagay teu tanda tangan henteu hese atuh engke kan diajukeun ke DPR bupati ke kan tanda tangan pembangunan tersebut neuleuh aya tanda tangan kan bupati ge kaget kok ieu tanda tangan sih orenganan kan militannya nama melalui lurah melalui RT ya tanda tangan tuh tanda tangan ya cukup dengan 100 200 juta 2 juta tanda tangan gereja dibutuhkan seberapa puluh 40 100 namun 100 kali 1 juta karek 100 juta leutik wujudlah gereja tah nu beloon makan warga lurah kepala beloon RT tetap perwakilan oblog goblok masyarakat tetap mbahna tolol atuh bener ja aturan geus jango aturanana
di bangun gereja atuh nya deuk sahan ibadah aja kudu aya tanda tangan warga. Kunaon warga tanda tangan. Ya, bupati mah bisa disalahkeun sebab naon ieu geus loba tanda tangan. Deuk naon deui atuh? Nyana pengajuan, surat tanda tangan masyarakat geus loba deuk kumaha deui? Negara demokrasi. Urangna tuh ulah sok haju tanda tangan bae dibere leutik mah kudu gede. Cenah tak ieu beneran teh tolol sia mah goblok. Itulah. Tapi nu paling bahaya jeung parah muih ieu mah kan. Anu nitahna teh muih majelis, muih teh majelis urusanin agama. Nah iya kan muih kan. Aduh Masya Allah. Orang lamun nyaritakeun muih gak bulu. Lain muih gak bulu nu ieu bae nu handap ge udang. Emang kumaha gitu ya. Eta label halal teh sabaraha miliar triliun. Orang mun nyaritakeun kos kitu atuh nu kumaha ieu negara. Emang teu triliunan. Cucu nyanyahoanan. Ayo aduh jeung aing. Besi pajar aing nyanyahoanan datang sia ka aing. Je, udah sok aing teh asli. Ayo. Datang emang aing teh nyaho, saekeun sungut sia ku aing sia. Aing mamikiran ge nagara jeung bangsa yang kelanjutanana kumaha sia mah ngan sakada ngahuap. Ngadu sia jeung aing. Je, parangsang. Urang kan teu beres tah urang nyaritakeun terus eta kakarak muih encan depag encan deuna teu beres kan urusanana geus ulah kikituanan kuari mah hayu urang bangun di negara. Carana kumaha cenah datang sia ka aing mara duit. Aduh Gusti hese dek memulihkan kembali negara. Sebab naon? Tokohna nu diandalkeun saha? Urang butuh tokoh. Secara nasional saha tokoh anu bisa didengekeun jeung lempeng saha? Eta anu penting. Atuh teu boga hulu urang di ka mana lumpat. Pilih ku urang di NU huluna melempem. Pilih hulu ku urang di partai P3 di penjara. Pilih huluna ku urang di PKB. Kecedek nyaho aing. Di Golkar. Selain hade. Ieu mah kumaha milih huluna saha? Hulu. Nu deuk memperjuangkeun bangsa jeung urang kan ekor. Ayo. Kiai betu cenah. Saha Ki Fudoli? Tuh pacar beneran bae kanya nya atuh teu teu kiprah nya mah. Maksudna sejenis model kitu. Saha? Hese atuh aja olah nya sapira aya nu ngondang doang leumpang ge teu. Ieu saha? Kiai man Jawa Timur, Jawa Tengah, Padang misalnya Kalimantan. Saha handle nu bisa mengayomi lurus baheula kan Gus Dur. Baheula kan aya kitu daun ngaranna teh Hamka. Jangan rujukan teh kana aya. Kula sebutan 10 tokoh nu tiba heula ti zaman Pak Harto. Nyaho kula mah anu panjang teh. Kuari saha? Secara rasional tokoh anu nyana ngomong didengekeun karena eueuh muatan. Saha sok sebutkeun? Saha di partai, di organisasi atau di pondok pesantren modern misalnya? Eueuh, di ka mana lumpat urang. Transisi disebut ngaranna. Saat etalah urang di sliding tackle. Dia jempingkeun gunyana tuh. Pakai enduro. Wah. Beres ya urusan. Ini ngaji jadi kieu nya. Ya gara-gara di negara. Ya Allah.
jang bahan sebuah renungan kaharep aya anak urang aya incu urang tuh geus dimulayan ti mana urang kudu berangkat masih kumaha dayelah terlena akibat takoski walahum al-ihdatsu fil asah menang kanyana lantaran nyana geus diberi kewenangan untuk satu pulau misalnya daerah misalnya Madura Papua misalnya gitu tah persilakan tah untuk membangun sebab mayoritas Kristen nyana atuh ngabutuhkeun sarana ibadah ngabangun gereja masalah justru di tengah-tengah negara nu mayoritas Kristen aju mundek ngabangun masjid sarua saha ieu teh nu misianana lantaran di sebuah negara nu negara syariat henteu kudu datang ka dipermasalahkeun nu penting saha nu bakal ngurusanana tuh seperti eta jadi urang lamun nyaritakeun agama geus anggeus al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam selesai dek ngabahas naon deui urang secara fikih teh ahkam syariah dek naon nu dibahas geus aya kabeh atuh geus kahitut-hitut geus hitut detik hitut sedang hitut gede atuh geus aya kabeh geus nyiduh aya ngacai aya nyiduh aya ngareuh atuh geus aya kabeh aya anu ngeleho bae saya teh mah lehoan teh mah panyakit geus aya kabeh eueuh anu tinggal buku-buku per hari dibaca ku urang pembacaan buku-buku tulisan di Lauhil Mahfuz pelaksanaanana ieu tinggal dibacaan ku urang wa yumnauna wallah